Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina hiji poe aya dua pemuda nu ngaranna Rama jeung lanceukna Laksmana. Keur ngalaksanakeun misi nupes para raksasa. Nepi ka akhirna maranehna ngadenge beja ti Raja Buda di Karajaan Widiha anu keur ngayakeun pasang diri pikeun neangan pasangan anu pas pikeun putrina anu geulis ngaranna Sinta. Lanceukna Laksmana nya manehna jundeun ngabebekeun busur Mahabharata hadiah ti Dewa Siwa nu ragrag persis di tengah bundaran disusup. Akhirna sayembara dimenangkeun ku Rama sanggeus sayembara rengse kawinan antara Rama jeung Sinta langsung lumangsung. Sanggeus nikah Sinta cicing di tengah leuweung dan Rama salila 14 tahun. Ia cicing di Padang jeung salakina Raden Rama Wijaya. Jeung adik iparna Laksmana maranehna cicing di leuweung jeung Dandaka sabab dibuang di Karajaan Ayodhya ku Prabu Dasarata ku paminta garwana kakai. Dasarata kapaksa nurut kana paminta pamajikanana sebab geus kaiket ku sumpah salaku putra anu bakti. Dina hiji poe aya raksasa nu ngaranna Prabu Rahwana nyusul jeung niru tiluanna. Rahwana nyaeta raja ti Karajaan Alengka. Manehna nempo kageulisan Dewi Sinta sarta boga niat rek dibawa ka Karata sarta ngajadikeun manehna jadi ratu. Rahwana ngarancanakeun nyulik Dewi Sinta ku ngarobah prajurit nu ngaranna Marica jadi kijang. Sinta nempo yen anak kijang teh lucu pisan jeung lincah-lincah kaditu ka dieu. Muhun Dinda Laksmana anjeun cicing di dieu. Leres kakak. Saparantos lebet ka leuweung anu langkung padat Rama jeung nembak anjeunna teras kancil barudak kaayaan sareng ngajrit minta tuluy niru-niru saha Rama. Laksmana maneh ngadenge kitu peras kalanceuk. Oke. Tapi kuring kudu ngajaga anjeun Sinta. Tong hariwang atuh buru. Oke. Laksmana ninggalkeun Sinta anu ngungsi di bundaran anu dijieun. Tapi Rahwana pinter nyaman jadi petaka kolot jeung suhu halus. Rahwana teu bisa asup ka jero bundaran tapi manehna bisa bujuk Sinta keluar mawa anu cai.
Punten teh abah biasa nyuhunkeun cai teh abah haus pisan. Sakedapnya abah antosan Sinta tersadar yen teuna geus kaluar tina bunderan. Lahwana langsung nyepong leungeuna Sinta tuluy ngajak lompat. Rama jeung Laksmana sedih ningali Sinta anu geus diculik ku Rahwana sebab teu gampang pikeun nyokot Sinta ti Rahwana. Akhirna Rama mutuskeun minta tulung ka Wanara atawa setan monyet nu dipikeun ku Panglima Hanuman. Hanuman tulungan abdi nyandak di pamajikan abdi Sinta ti Rahwana. Lamun kami hayang nulungan aja naon ganjaran urang. Seberapa kebun caul alengkah juga bakal anjing. Mohon kami daek bantuan anjeun. Masalah hiji anu disaharepan ku rombongan nyaeta nyabrang walungan. Ku sabab teu kabeh anggota tentara ora bisa ngapung. Rama minta tulung ka Baruna, dewa anu ngurus cai. Baruna nolak lantaran teu hayang meunang awung dina perang ieu. Tulungan abdi nyebrang di balungan Baruna. Abdi dia biasa nulungan. Upami anjeun teu tiasa ngantosan abdi nyebrang di walungan Baruna, abdi bakal ngiringkeun ieu walungan ku panah abdi. Baruna ngadeg-deg pikiran pilihanana anu ukur bisa dinasa di sakuliah cai atawa hubungan invasi Rama. Jadi Baruna nawaran yang sasak sarta dina waktu anu singkat eta sasak eta direalisasikan kur panjang-panjang dina asma cinta. Pasukan monyet ngarajang kerajaan Alengka sarta perang gede teu bisa dihindari deui. Panah Rama anu kuat akhirna nabrak dada Rahwana. Raja raksasa anu pangkuatna akhirna gugur sarta akhirna Sinta direbut deui ku Rama. Tapi sageus Rama jeung Sinta balik deui ka Ayodhya, Rama kumaha bae leungit kepercayaan ka Sinta. Abdi teu percanten ka Sinta Laksmana. Kumaha terpercaya apa? Ngabubulan anjeun naha kang sangsara Rahwana. Tapi kumaha anjeun dia percaya ka Sinta? Sabab geus ngabulan-bulan kuring teu nyaho kajadian di Alengka. Kumaha carana abdi tiasa mastikeun eta? Abdi teu percanten eta kecap kaluar tina sumur anjeun lama. Nalika Rama balik anjeunna nyandak Sinta salah sarta Barata balik tahta kerajaan Kosala. Rama jadi raja di kerajaan Kosala. Tapi kesenangan eta sakedeuk. Sinta geus teu suci deui Laksmana. Kabeh ieu omong kosong. Sumpah Sinta moal hianat ka Rama. Rama teu kedah ngadangukeun masalah anu aya di luar. Tapi maraneh teu umat kami kumaha cara kami jadi raja anu hadir lawan maraneh teu percaya ka Rama.
eta naha anjeun kedah ngeureunkeun sagala omong kosong ieu. Pusat gede di cangking kurang anjeunna marentahkeun uji kamurnian dilaksanakeun pikeun Sinta malangkungan seudeur anu ngablebegan anu luhur upami Sinta salamat malangkungan eta maka moal aya ragu dina rama. Abdi bade ngayakeun tes pikeun Sinta Laksmana. Uji naon Rama? Uji seuneu kasucian pikeun Sinta. Upami Sinta teh sangaliwat seuneu kasucian maka teu aya deui ragu dina kuring Laksmana. Naha anjeun masih boga ka Sinta. Emang Laksmana kumaha anjeun bisa nanya kitu? Heueuh, sabab maneh ngayakeun ujian ieu yang saukur nutupan kahariwang dina hadekan. Sementara eta Sinta pasti bisa junub ngaliwatan seuneu suci, tapi anjeun Rama moal pernah bisa mareman kahariwang dina hate anjeun. Isuk-isuk Sinta beungkang kaluar di busana suci Anggebur. Disaksian kusakuma rahayan ayodnya. Prosesi uji kesucian Sinta di bibitnya. Tetela naon anu diomongkeun kulaksana teh bener. Sinta anggur kaluar tina seuneu suci. Tanpa tata seperti Rama akhirnya percaya kana kesucian Sinta. Sapra karita manehna hirup deui ka kawasan